Ai Sirawing harita teu bisa cicingin. Dirina kudu saya gagesan ngimbangan kekuatan lawan, upama teu kitu geus tangtu dirina nu bakal kaancam bahaya. Kadang-kadang jiwana bisa ngalayan. Dina sikap jurus pamungkas ilmu pancatunggal Sirawing pancuh kuku dina tangtunganana. Jurus pancerasa manugaling alam kabilang jurus anu teu sagawayah digunakeun upama diri teu kacangking abang bantea. Ngan ayeuna kapaksa Sirawing kudu metakeun eta kekuatan sabab tahapan ajen pangarti lawan tetela tegeseh jauh jeung ilmu nu kacangking ku dirina. Dua sorot panon harita bantrok jalur rampang musirkeun kakuatan sapinuhna, dirina geus nekad pikeun ngadu kakuatan puncak jeung nu jadi lawan. Sirawing katingali harita nyidakepkeun dua leungeunna, bari sapasang panonna peureum, hate jeung pikiran gembleng ngajadi hiji. Lir upama nu keur sidakep sinuku tunggal, madep anteb